Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Patepangkeun nami abdi Regina Salsabila Layangan di kelas 10-11. Di dieu abdi bade nyaritakeun dongeng tentang lutung kasurung. Dongeng Sunda lutung kasurung. Dina zaman kapungkur aya hiji kerajaan anu dipimpin ku hiji raja anu wijaksana nyaeta Raja Prabu Tapak Agung. Raja Prabu ngagaduhan dua anak awewe nyaeta Purbararang sareng adina Purbasari. Dina akhir hayatna Raja Prabu nunjuk putri bungsuna jeung ngalanjutkeun jabatan kanggo mimpin kerajaan. Dina keputusan ieu ngajadikeun Purbararang dengki ka Purbasari. Kusabab eta Purbararang manggihan hiji nini sihir kanggo nyelakakeun adina. Akibatna murid Purbasari jadi kaayaan toto-toto lidan jeung diusir di kerajaan. Purbasari diasingkeun di hiji leuweung di mana anjeunna bakal patepang jeung lutung kasurung. Lutung kasurung ieu akhirna bisa micek tutupan Purbasari dina sihir. Purbararang anu ngadangu adina geulis deui masihan tantangan nyaeta paganteng-ganteng tunangan. Dina wacina oge lutung kasurung baroba jadi lalaki ganteng leuwih ganteng tunangan Purbararang. Akhirna Purbararang minta maaf ka Purbasari dina sarila kasalahan ieu.